Bismillahirrahmanirrahim. Wasani sareng ari anu kadua namina suruti tina pirang-pirang syarat eta ayakuna kedah kabuktosan itu khufani ayil khufani tegesna sapatu dua eta sati roeni anu nutupan dua nana lima hali goslil fardi kana tempat ngumbah fardu minal qodamaini anu tetep tina sampean dua fil wudu'i dina wudu wahwa sarang ari itu mahal eta al qodamu sampean bika baehi sarta mumuncangan dua nana itu qodam min sairil jawanibi tina sakakarina gigir laminal a'la henteu ti belah luhur falau ru'ya mangka lamun ditingali naon al qadamu sampean min a'lahu ti belah luhurna itu khuf kaan kana sapertikeun lamun kabuktosan itu khuf eta wasi arro si anu lega lawangna lam yaduru mangka henteu madarat itu ru'ya. Aksa satiril aurati halna sabalik ta anu nutupan kana aurat fa innahu mangka sanyana itu satirul aurat eta minal a'la tetep ti belah luhur wal jawanibi sareng ti pirang-pirang belah gigir la minal asfali henteu ti belah handap li anal komiso karena sanyana gamis masalan umpamana fi satril aurati dina nutupan aurat eta yutakhodu dijadikeun itu komis li satril a'lal badani pikeun nutupan belah luhurna awak wal khuffa sareng sanyana sapatu eta yutakhodu dijadikeun itu khuf li satri asfalir rijli pikeun nutupan belah handapna sampean fa in qosuro mangka lamun ngawungkulkeun itu khuf an mahalil fardi tina tempat fardu au kana atawa kabuktosan bihi eta tetep dina itu khuf eta takhorrukun anu soeh naon takhorrukun anu soeh fi mahalil fardi dina tempat fardu dzarra mangka madarat itu qasru walawit taharokot sareng lamun soeh naon al bitonatu sapatu jerona awid tiharotu atawa luarna awid diharotu atawa luarna wal baki sareng ari sasesana eta sofikun anu ipis lam yaduru mangka henteu madarat itu tahorok wa illa sareng lamun henteu wal baki dofiku sofikun dzarra mangka madarat itu tahorok walau takhorrokota sarang lamun soeh itu khufain min maudi aini tina dua tempat ghairu mutaha diaini anu salianti malebahan lam yaduru mangka henteu madarat itu takhorrok wal muradu sareng ari anu dimaksud bisatri kunutupan huna di dieu eta al hailulatu ngahalangan eta al hailulatu ngahalangan la ma lain perkara yamna anu nyegah itu ma'arru'yata kana ningali payak pimangka cukup naon asifaku anu ipis naon asifafu anu ipis aksa satiril aurati halna sabalikna nutupan kana aurat li anal qasda karana sanyana nu dimaksud huna di dieu eta man nufudil ma'i nyegahna tembusna cai wasama sareng saestuna anu dimaksud ku satirol aurat eta man urru'yati nyegahna katingali waqala sareng ngadauh Imam Nawawi fil Majmu' dina kitab Al Majmu' innal mu'tabaru sanyana anu diitung-itung fil khuffi dina sapatu
eta usru goslir rijli sulit na ngumbah sampean bisa tiri ku sabab aya anu nutupan. Wakon hasola sareng nyata hasil itu usru wal maksudu sareng ari anu dimaksud bisa tril aurati kalawan nutupan aurat eta sateruha nutupanana itu aurat bijirmin kalawan jirim anil oyuni tina pirang-pirang paningali panon walam yasul sareng teu hasil itu satru wala yajiu sareng teu cukup naon mansujun sapatu anu disulam laya menau anu teu nyegah itu mansuj nufudal ma'i kana tembusna cai ila rizli sakana sampean min ghairi mahalil khiroji tina salianti tempat ngaput lau suba lamun dikocorkeun itu maun alaihi kana itu mansuj li adami sifakotihi karena henteu kandalna itu mansuj li anal goliba karena sanyana anu biasa fil khifafi dina pirang-pirang sapatu eta anasanyana itu khifaf eta tamnau nyegah itu khifaf anu fuda kana tembusna cai fatan soripu tuluy mengkol ilaiha kana itu sifakotu tadi naon anu susu pirang-pirang nas adzalatu anu nuduhkeun itu nusus alat tarohisi kana gawe kamurahan paya boko tuluy tetep naon al guslu ngumbah wajiban halna anu wajib bimadina perkara ada anu ngalianan itu maha kana itu sifakoh wasali susareng ari anu katiluna minas suruti tina pirang-pirang syarat eta ayakuna kedah kabuktosan itu hupain ma'an halna bareng eta mimma tetep tina perkara yumkinu anu kongang naon tata bu'ul masi tuluy-tuluyna lempang alaihima bari make itu hupain litarodu di musafirin karena bulak-balikna jalma anu nyaba lihajatihi karena pangabutuhna itu musafir indal hati dina nalika turun watir hali sareng naik wagwarihima sareng salianti itu hati sareng tirhal mimanya tanah perkara jarot anu berjalan bihi kana itu emak naon al adatu kebiasaan walau kana sareng lamun kabuktosan saha labi suhu jalma anu make kana itu hub eta mukadan anu lumpuh eta mukidan anu lumpuh waktu lipas sareng diihtilafkeun naon fi qadril muddati dina ukuranana mangsa al mutaroddadi anu dimangmangkeun naon fiha itu mudah padobato tuluy malenggeran hukana itu kaul saha al mahamili imam mahamil bisalah silayalin kana tilu pirang-pirang peuting pasoidan tuluy leuwih loba waqala sareng ngadauh Imam Asnawi fil muhimmati dina kitab al muhimmat al mu'tamadu ari kaul anu mu'tamad eta ma perkara dobato anu malenggeran hukana itu masa asaihu guru Abu Hamid tegasna Abu Hamid bi masa patil qasri kalawan lalakon ukuran ngosor salat takriban kalawan kurang leuwih intaha paragat itu kaul Abu Hamid wal aqrabu sareng ari kaul anu leuwih deukeut ila kalamil aksarina kana kalam kaseseueuranana ulama kama sapertikeun perkara kola ngadauh kana itu ma saha Ibnu Imad annal mu'tabaro sanyana nu dihitung-hitung eta at-taradudu bulak-balik fihi dina itu masafah dina itu masafatil qasri lihawa iji saparin karena pirang-pirang pangabutuhna nyaba yauman dina sapoe walelatan sareng sapeuting lil mukimi pikeun jalma nu mukim wanahwi sareng bangsana wanahwihi sareng bangsana itu mukim
wasapari salasati ayamin wasaparihi sareng nyabana itu mukim salasata ayamin dina 3 pirang-pirang poe walayalihinna sareng pirang-pirang petinganana itu salasah. Lil musafiri pikeun jalma anu nyaba saparo kosrin kalawan nyaba ukuran sah ngosor salat li anau karana sanyana kalakuan sareng tingkah ba'dan kido ilmu dati dina sabada beakna mangsa eta yajibu wajib naj'uhu ngalaanana itu khob pakuwatuhu mangka ari kuatna itu khob eta tu tabaru direken itu kuat bi ayyum kina kalawan kongang non attaro dudu bulak balik fihi dinamakena itu khob lidalika karena itu hawa iji sapar wasawaun sareng eta sarua bae fidalika dina itu khob al mutakhodu ari sapatu anu dijieun min jildin tina kulit au goerihi atau salianti tina itu jilid kalibadin sapertikeun tina kulit gimbal tina kulit anu gimbal wa khorkin sareng lamak mutabakotin anu nutup seratna itu khorkoh bihilapi makalawan perbeda perkara layum kinu anu henteu kongang naon almasyu lempang pihi maka itu mak lima karena perkara dukiru anu caritakeun itu mak lisiklihi karena beratna itu mak kal hadidi sapertikeun tina besi aoli tahdidi rosihi atawa karena batas lawangna itu mak almani anu nyegah itu rosi lau kaya jalma minas subuti tina tetep audopi atawa karena leleusna itu khob kajau robis sufiyati sapertikeun kaos kaki tina bulu wal mutakhodi sareng anu dijieun min jildin tina kulit doipin anu leuleus itu jildi awli gila dihi atawa karena kandalna itu khob kal khosabati sapertikeun kai al adimati anu gede itu khosbah aw li farati siatihi atawa karena kacida legana itu khob aw doekihi atawa kacida seregna itu khob aw nahwi dalika atau bangsana itu nu kabeh palayak mimangka teu cukup naon almasu ngusap alaihi kana itu khob idlah hajata karena taya pangabutuh eta maujud limisli dali kana misina itu nu kabeh wala paidata sareng taya paedana eta maujud pi idamatihi dina ngalanggengkeun makena itu khob kala ngadauh Imam Nawawi fil Majmu'i dina kitab Al Majmu' illa ayyakuna angin kabuktosan itu khob eta adoeko anu sereg yatasa'u halna jadi logor itu khob bil masih kulempang fihi halna make itu doek wakola sareng ngadauh itu sohibul kafi fil kafi dina kitab al kafi an kurbin tina deket kapa cukup non almasu ngusap alai kana itu doek bila khilafin kalawan teu aya ihtilaf ulama wasar turrobi wallahu alam bisawab.